Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Sunda, wilujeng patepang dangu patetep layar dina video ngeunaan aplikasi Facebook salaku media pangajaran nulis saja. Setelah acara nepangkeun kuring sapara kanca mangrupa mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Bahasa jeung Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa jeung Sastra Sunda. Ieu video dijieun pikeun himpunan pancen teknologi digital dalam pembelajaran bahasa anu diampu ku Profesor Dr. Haji Yayat Sudaryat MHum jeung Bapak Hari Santosa Nugraha MPD. Ku kituna hayu urang Bandungan pedaran ngeunaan aplikasi Facebook salaku media pangajaran nulis saja. Facebook mangrupa hiji layanan jejaring sosial anu ayana di bulan Februari 2004. Facebook miboga leuwih ti 1 miliar pengguna anu aktif. Numutkeun wati jeung Rizky, tahun 2008, Facebook mangrupa jejaring social network anu bisa dimangpaatkeun ku sakabeh anu ngagunakeunana. Facebook nyadiakeun fasilitas komunikasi online pikeun guru jeung siswa anu miboga manfaat mangrupa kanyamanan pikeun peserta didik leuwih aktif dina pangajaran. Facebook oge bisa ngarojong pangajaran dina nulis sajak. Peserta didik bisa nulis sajak di akunna, tuluy bisa ngapromosikeun karya rancanganna, sangkan bisa maca, tuluy bisa ngapresiasi sajak anu ditulis dina Facebookna. Saacan make aplikasi Facebook, tantuna urang kudu nginstal heula aplikasina ti Play Store. Ku kituna urang bisa muka Play Store, tuluy klik telusuri, tuluy tulis Facebook. Aplikasina nu warna biru, tuluy ku urang bisa klik update atau anu teu acan gaduh bisa klik install. Sanggeus aplikasi diinstal, urang bisa langsung klik Facebook aplikasina. Tuluy urang bisa klik login atau masuk ke akun lain. Sanggeus asup aplikasi Facebook, urang tuluy bisa mencet. Sanggeus asup aplikasi Facebook, urang tuluy bisa nulis di beranda ngaliwatan opsi nu aya di contoh. Di dieu simkuring sapara kanca bakal nyobaan nulis ngeunaan sajak. Sajak anu dibawakeun nyaeta sajak Sena Bandung karya Karna Yudi Brata. Salian di tulisan, urang oge bisa nambahkeun foto atau video pikeun ngerut tulisan urang. Foto nu dipilih kudu geus aya dina galeri HP urang. Sanggeus foto diapungkeun, urang bisa ngecek heula postingan urang saacan diapungkeun. Sanggeus lengkap atawa eueuh nu salah, urang bisa langsung posting tulisan urang jeung fotona. Nah, ieu contona. Ieu contoh postingan nu geus ku urang apungkeun. Tulisan nyaeta Sajak Sena Bandung karya Karna Yudi Brata. Tuluy di handapna urang bisa nge-like atawa nanggap luyu jeung tanggapan urang ka eta postingan. Urang oge bisa komen luyu jeung tanggapan urang ngeunaan eta postingan. Urang oge bisa ngabagikeun boh eta ka grup sejen atawa ka aplikasi sejen. Contona wae urang bisa ngirim ka grup Sajak Bandung atawa ka platform sejen. Contona wae WhatsApp atawa Messenger. Salian ti nulis sajak, urang oge bisa neang sastrawan ti nu make Facebook. Di antarana tiasa ditingali dina contoh. Contona wae Kang Hadi AKS. Urang bisa ningali postinganana. Contoh postingan Kang Hadi AKS nyaeta ngeunaan sajak-sajakna anu medal di koran pikiran rakyat. Bisa ditingali oge dina tulisan anjeunna nu sanes nyaeta nu judulna Khadijah. Biasa ditingali di contona di sisi. Urang oge bisa ngabagikeun atawa nge-like jeung komen di status anjeunna. Salajengna aya kaengkeran jeung kaonjoyan aplikasi Facebook. Numutkeun wati jeung Rizky tahun 2008 aya sababaraha kaonjoyan tina aplikasi Facebook. Anu kahiji nyaeta leuwih informatif. Dina Facebook aya sababaraha
komunitas anu beda jeung situs jejaring sejen. Contohna aya newsfeed, status update, foto, jeung nu sejena. Anu kadua, leuwih gampang dina komunikasi. Anu katilu, salaku media promosi, ngawangun komunitas, nepi ka ayana himpunan anu miboga tujuan pikeun kapentingan sarerea. Nu salajengna, mekanisme anu dipake leuwih alus. Anu kalima, Facebook miboga blog atawa fitur nyaeta player pikeun ngiklankeun hiji hal, tapi anu ngagunakeunna teu nyangka eta iklan. Anu kagenep, pikeun media promosi boh pangajaran atawa anu sejena. Anapun aya kahengkeranana oge, ieu aplikasi teh akun Facebook gampang diretas. Anu kadua lobana penipuan, anu katilu lobana berita anu palsu. Rupa-rupa fitur di Facebook nu bisa dipake ku urang salaku guru jeung murid. Contohna wae aya fitur status, page atawa halaman, grup, fitur like jeung komen pikeun nanggep atawa ngapresiasi hiji karya nu aya di Facebook. Namun urang salaku guru oge peserta didik kudu bisa milah-milah mana anu kudu alus jeung gorengna. Urang kudu bisa ngaping sangkan teu milih naon wae anu teu pantes keur bahan maca. Sakitu wae nu tiasa dipedar ku kelompok 7 dan dihapunten sagala rupi kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.